Ju. Bulan. Iya anu edek pamit santri Sorogan. Oh. Santri Sorogan dek pamit cenah ka soreang Ju. Baru mulang ayeuna. Heeh. Jangan yang mulang ayeuna. Alah. Ya, hapunten nyawannya kumaha anu disengaja hampura. Lamun geus bere, lamun geus ieu geus nan. Mun teh mah kademelan. Pasok mah ka dieu deui buru-buru ulang ngaji deui di dieu. Titip amanat ka urang soreang subscribe. Amanat teh ka urang soreang sadege ti Abah Uju nya ka Pak Otang, ka Jang Nana, ka Pak Haji Solihin. Kabehanana urang soreang subscribe. Urang subscribe. Karek ti ieu teh karek ti sawah teh. Teu mani tinggalin. Geus ieu teh we. Coba aya teh ayeuna. Nya ayeuna. Ada kayeuna cenah Mang Jo tapi da 2 minggu deui rek ka dieu deui Mang Jo. Tuh. Aya pagawean heula meureun cenah Mang Jo. Lamun geus beres pademelan. Tong ieu deui tong ka mana deui geus ka dieu ada ngaji. Da aya nah lain aya faedahna memang aya manfaatna geus kita mah yakin ya. Kaburu hujan wan, geus kaburu hujan. Omongannya hampura samudaya kalapa. Assalamualaikum Mang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya rokoknya yuk. Sok ya. Mang Jojo ulah kalah kasare gitu eta wan papatahan lawan kolot wan. Ulah kalah kasare gitu Mang Jo. Ulah kasar. Moal maka abang mah pada kieu. Jadi lamun teh mah ayeuna memang kata mah ku barudak dipengaruhikeun tapi da ku sabab lain-lain teh biasa benernya. Ubul dari ngaji we dipake teh aya mun aya pelongeun asa berat gitu. Lain da sagaya asa berat. Bosok jeung sing sehat selamatnya. Mana hati atuh. Hati-hati di jalan Kade. Bawa naon wae teh. Casan. Mawa cai wan mun tunuh mah sare heula di jalan wan. Mun tunuh mah sare heula di jalan wan. Ayo mun jamuna yuk. Nyantai we Mang Jo nya. Tunuh mah sare we heula naon.